Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang pamirsa sadayana ketepang dari Serang Simkuring Kang Ebet dina acara Carita Sunda. Anu insyaallah carita ieu bakal digarap ku Simkuring dina carita atau lalakon Si Otong. Ya, gitu. Tah pamirsa, ieu lalakon aya nama urang ngadongengkeun Si Otong. Kumaha atuh ieu kasaruana Si Otong teh? Yuk urang kupingkeun ku sadayana. Mangga gerak dararangukeun nya. Sok ulah ka mana-mana. Dina hiji carita dina poe eta balik sekolah Si Otong teh. Eta Si Otong teh mangih dompet anu ngugoler di sisi jalan. Na jero dompet eta eusina duit 100.000 salambar jeung surat-surat penting kaasup KTP jeung SIM anu bogana. Najan Si Otong kaasup budak bangor tapi dari haret hatena mah bersih gitunya. Tara cokot-cokot kanu lain hakna. Oh jadi sanajan bangor Si Otong mah tapi mainna dikeun anu kitu mah mainna bager gitu nya hatena bersih gitu. Lain pedah didikan kolotna Udin jeung Icih anu nyebabkeun Si Otong alus budi teh telian lantaran kapangaruhan ku didikan gitu. Sanggeus maca alamat nu aya dina KTP gidig eta Si Otong indit seja mulangkeun dompet ka alamat anu kabeneran teu jauh ti lemburna gitu. Tekung si Lela mainan nepi ka imah di jugjug teh. Pok Si Otong, Assalamualaikum. Tah cek Si Otong teh telilah nembalan eta ti jero imah teh bapak-bapak. Waalaikumsalam cenah. Walon saurang bapak-bapak bari makan pantok. Pok Si Otong, punten Pak, dupi bubina Pak Haji Abdul leres di dia. Tanya Si Otong eta ka bapak-bapak. Teh malandek bapak-bapak. Muhun aya naon kitu? Pokna eta si bapak Malik nanya. Teh malde teh Si Otong. Abdi bade mulangkeun ieu tadi mendak di jalan bari ngasongkeun dompet ka eta bapak-bapak pamirsa. Ku bageurna Si Otongnya. Sepan Gusti nu agung ku zaman aya namanya sapertos kitu teh. Entalilah eta si bapak-bapak ngepok deui manehna. Nganemalan deui aeh pantesan atuh ku bapak di teangan teh tadi teu kapanggih-panggih si horeng meureun ragrag di jalannya. Kitu na teh beri nampanan eta dompet anu dibikeun ku Si Otong. Bok deui Si Otong ngomong kata bapak-bapak. Mangga Pak, parios deui bilih aya nu ical. Cek Si Otong ngingetan teh ka bapak-bapak. Adi barang mah eueuh nu leungit jang. Duit oge anger 100.000 cek bapak-bapak eta teh. Tadi nama salembar, nah ayeuna jadi 10 lembar 10 ribuan. Tanya bari kerung. Pok Si Otong di temalan. Tadi di jalan ku abdi ditukeran heula Pak. Soalna kantos kapungkur oge. Mangihan dompet mendak saurna gaduhna teh nuhun-nuhun nya cep cenah. Punten teu aya receh cenah Pak. Aduh ampun deh Si Otong bareng dia pemirsanya cerita nama. Matak meureun ku manehna eta duit 100.000 teh na salembar jadi tukeran kena recehan teh mun baheulana manehna pernah mangih dompet. Meureun sami kitu salembar ningan dibalikeun teh henteu mere duit cenah pok. Cek anu boga dompet teh meureun teu aya receh. Tah matak maena mate mangih di dompet langsung inisiatif pamirsa. Isi duit 100.000 teh tukeran supaya aya receh. Bisa we teh Si Otong pok bapak-bapak teh kieu bari ngawalornya. Oh gitu. Yeuh atuh keur ujang nuhun nya. Pokna bari mikeun duit 20.000 eta ka Si Otong.
Eta Gusti itu si Otong teh model gitu pamirsanya. Mun sanajan ridho jeung ikhlas oge mudahan anger we. Nah hate namun hayang di kuliah, hayang diburuhan manehna. Ku cara eta maina mulangkeun eta dompet. Tina awalna salambar teh ditukeran heula mun ka warung 10 ribuan supaya cenah mudahan ya receh. Nah eta pamirsanya lalakon cerita si Otong teh mun sakitu duwi kadinya. Nyapunten sita acana abdi mudahan bilih anu kasebat nami kitu nya hapunten da maca kuda rekaannya hiburan kang urang sadayana ya meureun aya meureun dipetik tina cerita ieu nya mudah-mudahan atuh urang biasa ngamalkeun ilmu kaikhlasan di mana mun urang bade ngabantuan kitu kieu ulah dugi ka urang ngimutan di kuliah itu nya gitu kan emang lagi ku aya rada sesah pamirsa milarian jalmi anu bener-bener ikhlas teh kitu. Taku kituna mudahan dicekakeun sakieu wae lalakon insyaallah urang kapenag deui dina carita-carita anu salajengna. Ku kituna abdi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.